Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu tepang dangu deui sareng Mang Barna. Mitra sakumaha biasa unggal saban wayah kieu Mang Barna ngadongeng bade neraskeun hanca garapan anu katuna tina carios kalayan judul Siluman Gunung Sembung karangan Kiliksa didongengkeun deui ku Mang Barna. Ngeraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Mitra dangu anu saratia micinta mika dudeuh mika heman kana acara dongeng mugia ngajantenkeun pangbeberah kana manah. Karina teh eta mugi-mugi bae sadayana pada sami sehatna. Nu mangdongengkeun sehat, nu dipangdongengkeun sehat sadayananya. Mangga mitra urang teraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Sakada pula mitra kaum dangu satajan diteraskeun aya bewara ti Mang anu bade ngiring ngareuah-reuah parantos sayogi kaos grup MDMB edisi 2017 bahan tina katun Combat 30S dijamin raos sareng langkung reueus di anggona. Sayogi ukuran M, L, XL, double L, tangan panjang sareng ponok. Ieu teh bilih peryogi tiasa nga-SMS we atanapi WA ka 0889579850 Aduh nun, naon cenah MDMB mitra dongeng Mang Barna. Kaosna sae mitra mangga. Mun kene wayahna aya gambar Mang kitu nya, mangga tiasa pesen. Atur nuhun. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu hanca nu katuna waktos dinten kamari teh upami telepat mah palebe nemongkeun jojodog nu aya tulisanana diacungkeun luhureun mastaka nu hadir euleug manjangkeun beuheung hayang sidik kana tulisan malah teu bisa maca ge milu mencorong hayang maca. Tapi lapur teka harti kebaca ya kecapanon atuh adik nyeum song aya nu mere nyeum teh kacapanon nahaon tekung si kadenge bejana rap dipake terus melong deui kana tulisan tapi kakerung bakat ku hayang bisa maca kebaca tante euy hanger wae kalah geblek ye lain bisa maca henteu nyeta acan bisa teu yahan bodor teu rame silaing mah dan kudu we krek dibaca ye cek nu boga kacapanon terus saseleket hayang leuwih deukeut tapi hanyakal jojodog geus turun manten pok palebe sasauran deui dulur-dulur sakabeh dumasar kana ieu tulisan aki sabda teh angkat sarta amanatna ulah diteangan ngandung harti teu puguh ka mana tujuanana sarta teu puguh waktuna mulang tapi kuring curiga ieu tulisan teh bisi lain tulisan asli aki sabda bisi akal-akalan jalma jahat pikeun nyimutan kajahatanana. Aku lantaran kitu urang wajib nulungan, urang neangan aki sabda. Kahiji bisi dipaling kuno jahat, sabab geus aya pasal ti mimitina. Yen aki sabda teh boga murid anu durhaka, atuh anu kaduana bisi aki sabda kasasar pikir tepi katega kana raga wani maehan diri
Da buktina aya amanat dina tulisan. Imah jeung eusina katut sagala rupana nu aya di dinya diwariskeunana teh ka Mangdah mah. Tak lantaran kitu hayu ayeuna mah urang babarengan neangan Aki Sabda sing ikhlas sing ridho sabab Aki Sabda geus loba kahadeanana ka balarea. Ayeuna giliran urang nemongkeun kahadean ka anjeunna. Mitra atuh hadirin nepi ka ngaguru hayu cenah. Kabeh sasora hayang nulungan ka Aki Sabda nu can kanyahoan nasibna. Atuh teu laloba catur terus baralik heula ka imahna. Aya nu disalin pakean, aya nu nyokot heula pakarang, bisi butuh. Ari nu geus sayaga mah langsung dibere pituduh ku palebe. Dumasar kana katerangan ti Mangdah mah teh. Saenggeus sagala rupana tarapti, bring arinit ngajugjug ka imah Aki Sabda. Saja jalan galecok ngobrolkeun kajadian beuting tadi. Utamana mah ngeunaan hujan anu kacida gedena. Tapi kalau bakenteng anu bocor, dahan kai anu peungas, galengan sawah anu urug, jeung balong anu limpas, laukna kalabur kasolokan kabawa ku cai leuncang. Ari bari ngobrol mah teu karasa nyaho-nyaho geus anyog deui kanu dijugjug. Kasampak teh kaayaan di imah Aki Sabda anger cara tadi, sepi jempling teu aya pangeusina. Memeh neangan kanu jauh, coba talingakeun heula sabudeureun imah. Bisi aya tanda-tanda nu nyurigakeun euy. Ceuk palebe ka sararea. Atuh terus mencar nareangan tanda-tanda. Sugan aya anu bisa dijadikeun pituduh. Tapi lebeng taya naon-naon. Eueuh tanda itu ieu taya tapak nu nyurigakeun. Akhirna palebe mutuskeun rombongan dibagi opat sina mencar neangan ka unggal madab. Ulah aya nu kaliwat sararea taat kana parentah, beral miang bring arinit. Kabeh suhud soson-soson, aya nu luhad lahed, sabab pada mikarunya, mika melang ka Aki Sabda. Nu suni disungsi, nu bala disaksrak, sedong ditempo, guha diteang teh tempat anu kaliwat, kabeh imet dikotek-tak, komo kawalungan mah ditaliti, dipapai taliti naker bisi nyangsang di walungan atawa bisi dibinasa kuno jahat. Tapi kawanci asar nu neangan teu meunang larata naon-naon. Geus carape geus lungse jauhna ti imah Aki Sabda geus aya kana 2000 meterna. Aduh, nyak kamana Aki Sabda teh aduh. Mani teu aya laratan pisan yeuh. Cek palebe ka Mangdah mah anu harita babarengan. Nu mawi abdi ge heran matak bingung puguh. Nah kamana Aki Sabda teh angkat ku anjeun atawa aya nu ngiwat. Mangdah mah ngabudalkeun ka melangna. Tapi najan bari jeung kitu oge, neangan mah terus dilaksanakeun. Teu karasa paron poe geus tunggang gunung, manuk recet disarada tongeret patemalan jeung baturna, nandakeun geus burit, beurang tereh kasilih ku peuting. Akhirna anu neangan kabeh mulang ka lemur, guk-gok patepung, itu ieu silih tanya. Hasilna sarua, balik lengoh teu meunang naon-naon. Palebe ngarasahan nyelu, Mangdah mah ngahulang miraga menang. Susah
mikiran Aki sabda. Tapi akhir nama kapaksa dipasrahkeun kanu Maha Kawasa lantaran tarekah mah kudu kumaha. Sakaduga urang lemur geus dijalankeun. Ngan perkara mangdah mah najan geus aya amanat dina tulisan, teu wani narima warisan imah jeung eusina. Bisi awal akhir aya kulawargana anu nyalusur. Cag urang tunah heula. Mitra kaum dangu, ayeuna urang malikan deui ka tukang. Nyaritakeun Siliwata jeung Ki Yudasara sabada mulang ti pasir piring sarta meunang katerangan anu lengkep ngeunaan riwayat dirina jeung riwayat kolotna. Pipikiranana beuki panceg, tekadna beuki buleud, rek ngalaksanakeun cita-cita nu geus diajam ti anggalna. Harita teh isuk-isuk, panon poe geus medal di tebeh wetan. Manuk recet di sarada bangun galumbira mapagdatangna Sang Surya nu teu weleh satia marengan maranehanana unggal beurang. Siliwata sila tutug deukeut lawang, panonna mencorong kanu anggang kawas anu jararauh paninengan. Ari Yudasara nyang hunyar lamar, nyarane kana bilik tepas, bari melenyun udud. Kang, rek iraha mimitina. Naon teh adik? Har masih kena naon pan urang teh boga rancana. Boga cita-cita anu kudu buru-buru dijalankeun. Nya kelanan. Puguh keur mikir ya teh ye, ari si Bagus ajak atawa ulah ye. Lah menilik kana sikepna, si Bagus mah ngabahayakeun Kang. Bakal ngagokan kana gerak langkah urang. Tapi lamun ditilik tina kakuatan manehna perlu dibawa. Nya keur nambah-nambah tanaga Kang. Jadi putusanana nya urang cobaan ajak heula we. Jika tu tepungan ke maneh, urang ulin ka sisi sawah gitu. Nya heug. Keun urang ajakan ulin. Temal Yudasara terus cengkat leos ka pawon, rek nepungan Ki Bagus Ranggajati. Harita teh keur ngomean golodog. Gok amprok langsung nyarita ngajak ulin ka sisi sawah. Mimitina mah Ki Bagus teh nolak, tapi lila-lila nyangupan sabab Yudasara satengah diolo. Nyaku Yudasara teh satengah diolo. Nya heug tapi engke lamun geus anggeus pagawean jeung rek bebeja heula ka bapa. Lah, teu kudu bebeja heula da lain budak leutik atuh. Jeung deui da moal lila ulina oge sarta teu jauh. Cek Yudasara. Taya salahna bebeja mah cirining hormat ka kolot. Kang. Yudasara teu ngomong deui. Leos katepas nyampeurkeun deui ka si cikal nu tetep ngajentul ngahurun balung. Dina uteukna pinuh ku lamunan-lamunan anu teu munasabah, teu parok jeung batur. Daekeun Kang. Ah, syukur. Tema Siliwata ponok. Heuleut sawatara waktu, tilu sadulur geus laleumpang mapae jalan satapak, ngajugjug ka sisi sawah. Bareto mah sawah nu dijugjug ku maranehna teh milik bapana. Ayeuna mah geus milik batur da geus dijual. Parena keur sumedeng hejo kanel pikaresepeun. Katebak ku angin leutik pucukna pating laleok. Seah meusan. Dibarung ku sora manuk anu recet taya reureuhna, estu matak betah jeung matak waas. Reg nu laleumpang teh eureun. Siliwata diuk dina akar nangka Yudasara dina batu Ki Bagus mah ngajanteng keneh. Panonna melong ka pasawahan, netep kanu jauh, nyawang kanu anggang. Diuk atuh Bagus. Cek Siliwata atuh gek. Ki Bagus teh diuk teh jauh ti Yudasara. Rek naon tuh Kang?
Wayah kieu mah usumna digawe mantuan kolot. Da teu kurang-kurang pigaweun mah ngalah suruh teh ngamean pager ngarit jeung sajabana. Alah, mikiran we nu kitu. Ya bagus. Urang teh geus gede ayeuna mah. Sakedeung deui bakal rumah tangga. Boga pamajikan, boga anak, boga kahayang jeung cita-cita. Jadi ti ayeuna kudu babahanan. Kudu mikirkeun pikahareupeun da moal nya rek kieu wae mah. Da kulantaran kitu urang teh kudu mikirkeun pibekeleun hirup anu cukup supaya hirup urang aya dina kabagjaan. Halus Kang, da keuring ge kitu kahayang mah. Tapi kumaha carana? Kieu bagus. Urang teh dulur sainung sabapa euy. Kasebutna dulur patuturun hulu. Jadi mun sabah mun urang tiluan sabeungkeutan babarengan. Cek paribasa teh maka cai jadi saleuwi, kadarat jadi salogak, sareuneuk saigel sabata sarimbagan, sabobot sapihanean. Hartina kudu saluyu layut babarengan, silih asah silih asih, silih asuh, ulah rek pakia-kia, ulah rek paluhur-luhur diuk, pagirang-girang tampian, ulah rek pagiri-girinya calik. Da kitu euy, bagus. Cek Siliwata manina rostos. Atuh-atuhin ngadenge kitu maki bagus teh, da bapana ge sok kitu ari mamatahan teh. Nya nuhun ari akang boga pikiran kitu mah Kang. Da kahayang kuring ge kitu pisan tapi kumaha terusna? Tah, enak kieu. Akang teh hayang babarengan. Senang hayang bareng senangna. Malarat hayang bareng malaratna, maju hayang bareng majuna, ulah aya nu tinggalin. Tapi moal bareng majuna lamun teu bareng leumpangna. Kulantaran kitu akang menta ka maneh supaya daek leumpang babarengan saha teh satujuan jeung akang. Kumaha sanggup? Nya sanggup asal dina jalan bener we Kang. Teu bener kumaha? Da keur kapentingan urang tiluan akang mah teu hayang hawak serangan teu. Moal mentingkeun diri pribadi moal. Matak totoro jalan ge hayang nyenangkeun sararea akang teh kaasup emak jeung bapa. Naon udagan akang? Nya eta hayang senang teh hayang aya dina kabagjaan. Carana kumaha Kang? Harta bana bapa anu geus dibikeun ka balarea urang pentaan deui euy. Da eta teh cek Aki Jira ge milik urang, bagian urang, da urang ahli warisna anu pasti. Jadi kabeh ge kudu jadi milik urang, kudu dibagi rata, dibagi 3, dah kitu. Nah, teu salah ngomong teh Kang. Mitra, Ki Bagus Ranggacati mani ngajenghok ngadenge kitu teh. Lantaran omongan jeung Pateka dan Siliwata, asa mah hiwal beda jeung batur. Kaluar tina rel kabiasaan. Salah kumaha? Eta teh geus 2 bulan di pikiranana ge. Piraku atuh, masih keneh salah ngomong. Da geus dipikir dibulak-balik, dibeuweung diutahkeun geus ditimang-timang untung rugina. Ayeuna mah mun maneh rek babarengan jeung dulur, kudu daek migawe, lamun teu daek hartina mung akur jeung dulur. Rek we pilih salah sahiji. Cek Siliwata Mung disalahkeun. Da cek maneh nama bener eta omongan teh. lain mung akur Kang. Da akur jeung dulur mah kuring ge hayang. Tapi ari migawe pagawean eta mah keheulaanan Kang. Nah, Salah gede eta mah Kang. Teu merenah, teu ningang kana kekecerek. Sarua jeung ngaletak ciduh ngaguarkeun tai bari agul ku payung butut. Naon perluna agul ku kabeungharan bapa anu ngan karibejana. Beungharso teh baheula Kang. Da ieu mah kieu kaayaanana tarima we kaayaan anu ayeuna. Nu geus jelas aya dina kanyataan. Tah. Ieu ciri-ciri jelema balegug ieu. Teu nyaho di duit, teu boga polo eueuh kahayang. Mata ke kudu loba pergaulan bagus. Supaya pikiran maneh teh ulah butek kitu, ngaco eta teh deuleu.
Saumur-umur ge moal aya kamajuan atuh. Malarat salilana boga pikiran gitu mah. Ye, nu sabar teh sok tinggalin. Mitra, Ki Bagus nahan parasaan. Katara bangun eungap rek ngomong ditahan sorot panon bangun nu nganahana. Dengar ti kana kahayang jeung cita-cita lanceukna anu mahiwal beda jeung batur. Keur kitu Pok Yudasara milu nyarita. Ayeuna mah kari nyokot putusan we Bagus. Rek milu atawa moal? Mun rek milu geura kecapkeun arek, mun moal geura sebutkeun moal. Ngan syarat kudu dicekel pageuh. Maneh teu meunang loba omong ka Bapak. Tah bener gitu, sok jawab. Bagus, sok jawab gadinya. Siliwata nyarita danes. Ki Bagus Rangga Jati kalah ngahuleng. Bingung rek ngajawab deh. Sabab manehna geus nyaho. Kumaha sifat-sifat lanceukna anu dua naja mimitina leuleuy jeung jiga nu nyaah. Dina akhirna sok leuwih galak alabatan deungeun-deungeun. Tampolana tega nyiksa estuning taya ras-rasan. Kalah ngahuleng? Sanggup atau henteu? Rek milu atau moal? Moal Kang. Jadi moal milu mah. Tapi wayahna. Mun engke akang loba duit loba harta ulah menta bagian. Ulah hayang dibere. Kaduana awas. Teu meunang loba omong ka Bapa mun bebeja nyaho sorangan akibatna. Akang moal asa-asa nuga jangga maneh. Migas adegan misahkeun hulu jeung awak. Mitra kaum dangu, Ki Bagus teu ngomong. Kalah sorot panonan mungkin ka ceuceub nu lain saeutik. Lain ceuceub kalanceuk lain ngewa ka dulur tapi teu resep ku kalakuanana anu sarakah, jahat telenges taya ras-rasan. Geus kitu maleos Ki Bagus. Rangga Jati teh init balik ka imah bari mawa hate anu ruwet. Uteuk panas melang jeung hariwang bisi aya kajadian anu teu dipiharep. Ari Siliwata jeung Yudasara ting cakakak seuri bangun anu bunga heunaker. Cek sangkaanana hate si bungsu geus leuleus. Geus taluk sieun ku maranehna. Pedah bieu teu kungsi ngajawab deui. Kalah hayoh init ningalkeun maranehna. Hahaha. Ya, dikitukeun ge budak cengeng mah sieuneuan euy. Moal wani ngomong ka Bapa moal, hayu ah. Urang ngamimitian poe ieu ulah diengke-engke. Datang tuh mata kesel nungguanana. Kumaha carana Kang? Mimitina penta duitna. Mun teu mere duit penta barangna anu berharga kaya ning emas, permata, atawa naon we lah. Mun eueuh teuing mah naon nu aya cokot, rek doma, rek hayam kita aya halanganana. Terus rek terang-terangan atawa susurumputan? Keur saheulaanan mah urang demit heula. Nu geus dipentaan urang ancam supaya ulah ngomong kanu wajib. Mun kadenge laporan teu kudu asa-asa bodaran. Nya bener, satuju lah hari kitu mah. Kitu cek Yudasara. Mitra kaum dangu, angin letik ngahiliwir daun kalapa ulang-ulangan. Kalakai nangka ngalayang murag guprak kana lemah ngagoler tanpa daya. Geus teu aya kakuatan. Siliwata jeung Yudasara laleumpang leye kalakai katincak. Memang beuki sidik teu daya teu upaya. Jigana urang lemur Giri Jati bakal ditincak kawas kalakai ku dua manusia nu geus kaancikan jiwa iblis. Sabab saha nu rek bisa ngahalangan. Siliwata jeung Yudasara nu geus guguru salila 5 tahun leuwih
geus kuat sarta loba ilmu kasaktena. Ditambah deui ku kasaktian alam nu geus nyampak dina dirina. Sasat bawaan ti saprak lahir. Yudasara boga tanaga anu kuat, sanggup ngajungkalkeun leuit ku sorangan. Siliwata ciduhna ngandung peurah, mun diciduhkeun ka manusia, matak tutung lir kaduruk kadangkala, matak mawa kana datangna ajal. Dua jajak kaleumpang dijajabkeun ku angin leutik nu ngahiliwir. Harita teh kasebut isu keneh, karek ge wanci rumangsang meureun da panun poe can patiluhur. Tapi kaayaan teh asa mata keung karasana, malah make aya sora anjing nu babaung sagala rupa. Ditema ku sora manuk tuweuh nu ngelak dina tangkal muncang. Dina kaayaan kitu, di hiji imah di lemur aya dua jalma keur gunem catur nyaritakeun kasusah hirupna. Oreng Mang Jikin jeung Ramli sobat medok ti baheula mula, nu sok babarengan wae ngarona ke rumah kungsi sapapait sama manis, katurug-durug imahna padeukeut. Atumun aya naon-naon teh sok terus silih tepungan, silih temerakeun kasusaha teh. Mang Majang boro geus kenal bakal panen untung jang. Nah ari pek teh nalapung pisan, tibang pulang jinis we. Cek Mang Jikin bari ngarahuh kumaneuar. Nya kunaon Mang? Apan pare teh sakitu alus cenah katampona mah? Mata kapa ujang? Halus daun unggul. Puguh ke kadung Mang teh paingan cek omong kolotnya. Naon-naon oge make teuing mah tara bener. Mang teh rasa maneh boga gemuk loba. Brek-brek weh ka sawah. Malah keur gede pare ge tepi ka diasel dah hayang leuwih alus. Cing horeng weureu mun jelema mah ujang. Loba teuing gemuk teh buktina alus daun wungkul. Buahna mah eueuhan. Rangeuyan teh hapa jeung lah nya kitu we. Kawas nu kakara wae Mang teh puguh ge. Cenah teu sakali mamang hitung-hitung ku guru tina pangalaman supaya kahareupna ulah kitu deui. Kaya Jang Ramli. Mang teh boga hutang kalumbung sakintal. Jaba binihna meunang nginyum ti aki acin. Coba dia ancokeun keur hajat nyonatan incu. Lah pokona mah ngegel curug ujang. Mang Jikin garo-garo teu ateu. Nyaan jengkel harita mah. Keur gunem catur kitu, ujug-ujug jebul aya nu datang dua jajaka hampir sapantar. Nya puguh Mang Jikin jeung Ramli reuwas. Dua anak barang arere teh, siang oreng nu datang teh Siliwata jeung Yudasara nu geus asak badami rek ngajalankeun cita-citana. Geuning Aden, marulih di mana Den? Cek Mang Jikin someahna aker. Nyebutna Aden, da sok karitu nyebutna teh ngajenan ka bapakna. Aja ulin Mang. Bukur kenepungan Mamang yo. Cek Siliwata. Oh, madi ka Mang, mangga cali ka tu mangga. Gek Siliwata jeung Yudasara dariuk. Ari Ramli ngised, tapi teu ngomong manehna mangan ret deui maling reret kasemah anu duaan. Anu tara-tara ti sasari bet ulin ka Mang Jikin. Ari Mang Jikin waktu manya dari anaker bari teu boga curiga. Punten Aden, Mang teh bade tuh maros yeuh. Tapi Aden teh bade aya pikeun saeunaon.
nah dipiwarang ku tuang Rama atau nabi maksudnya lila cuma nggak kira sahurkeun Aden. Mang Jikin, Mang Ramli, sekalian kaduaan. Dabongan di dia aya duaan. Kuring teh ngahaja datang ka dieu. Teu dititah ku bapak teu. Tapi niat kahayang sorangan. Adi maksud daya lian kuring teh keur teu boga duit yeuh. Teu boga bakal keur larajo. Aku kituna rek menta heula duit ka Mang Duaan. Omat ye ulah teu dibere. Mitra ujug-ujug gitu siliwata deh. Nyapuguh pribumi teh ngagebeg satakar kebek da eta. Siliwata ngomongna kasar sarta paromanana pikasieun. Aden, artos naon teh amang mah teu ngartos. Kuring ge teu ngarti yeuh, cek Ramli. Balet. Heuh menta. Lain duit naon-naon ieu mah. Pokona mah kuring butuh. Ku Mang Duaan kudu dibere. Sakitu, titik. Siliwata papata. Anona buncelik Adi Yudasara diuk bari nyarane. Tapi ari panon mah meletet ka Mang Jikin kawas nu ngadaguan. Mangsa pikeun bertindak minangka ngagebrag pribumi supaya sawaneun. Dah kedah puguh hitunganana atuh Aden. Lain bet janji wae. Naon-naon ge aya aturanana Aden. Teu tiasa kitu bae. Artos teh artos naon? Kumaha cara-carana kudu puguh Aden. Mang Jikin. Baheula basa bapak kuring keur beunghar keneh. Kungsi narima bagean atawa henteu? Oh, harida nya kabagean Aden. Nanging da sanes namut sanes ngahutang. Estu asli pamasihan. Eta teh tina kaweningan galih tuang Rama Aden. Sabaraha duit? Mun diayon ku pare sabaraha kintaleun? 2 kintalin pare Aden. Tah ayeuna pulangkeun ka kuring. Jadi 5 kintalin pare. Nu 3 kintal minangka rentena. Sabab eta teh geus taun-taun. Kunaon ari Aden? Ulah heureuy moal nyabet kitu geuning Mang mah teu ngartos Aden. Mang Jikin kalah ngahehe. Disangkana Siliwata teh banyo. Nah, ari hauk teh nyentak bari molotot. Montong seserian sia. Rek mere atau mah ha? Hayang diciduhan ku aing. Kebeg atuh Mang Jikin teh ngarenyag. Da eta we tepi kahitut bakat kureuwas. Beungeutna sepa panon buncelik leungeun ngaleper kawas nu lilinieun. Ari Ramli mijil amarahna. Manehna asa dihina. Pok milu nyarita. Ya teh, rek jajaluk atawa rek ngagarong? Teu pantes teuing anak Ki Jatiluhung kitu peta. Nu bener ya tuh euy. Midra karek ge jempe kak beheung Ramli dicekal ku Yudasara. Dicekek satengah tanaga. Atuh mani buncelik Ramli teh letah ngelel. Panon bolotot beungeutna sepa jiga mayit. Ari leungeun heuras. Nya puguh Mang Jikin beuki reuwas. Panonna neuteup ka Ramli anu sakitu pikawatireunana. Najan sieun ge Mang Jikin maksakeun nyarita. Kebubuhan kolot tara getas harupateun. Aden, punten kana kakasan pun Ramli yeuh. Mugi kersa ngahapunten. Mugi ulah ditanda sasabios perkawis artos mah urang badanten. Lepaskeun Aden, lepaskeun Lesotkeun. Adi, lesotkeun. Cek Siliwata atau Yudasara ngagugu.
terus beheung Ramli dilesotkeun. Ngan huntu mani kekerot panon molotot jiga nu gemesnaker. Cager. Pohara Mitra, anyakal kabujeng Neng Nong. Dugi kadi heula siluman Gunung Sembung karangan Ki Leuksa, mulangkeun ka Tineng didongengkeun deui ku Mang Barna. Insyaallah enjing urang teraskeun. Hapunten samuday kalepatan nuhun kana paratosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.